Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid-dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wadalilu sareng ari dalil ala wujudillahi ta'ala kana ayana Allah ta'ala hudusul alami eta anyarna alam. Ay wujuduhu tegesna ayana Allah ba'da ay wujuduhu tegesna ayana alam ba'da adamin sabada eueuh. Wa tarkibud dalili sareng ari susunan dalil antakula eta yen ngucapkeun anjeun al-alamu ari alam hadisun eta anyar wa kullu hadisin sareng ari tiap-tiap anu anyar lahu eta tetep ka itu hadis soniun ari anu nyiptakeun takhruju mangka kaluar naon an-natijatu hasil al-alamu ari alam lahu eta tetep ka itu alam soniun ari anu nyiptakeun. Haza ari ieu huwa eta ari ieu hada lidalilil aqli eta dalil aqli. Wa amma kaunu soni'i sareng anapun ari ayana anu nyiptakeun wa eta ari itu soni Allahu ta'ala eta Gusti Allah ta'ala wahdahu bari sahiji Allah la syarika teu aya anu ngareujeungan lahu ka Gusti Allah falaisa mangka lain itu Allah Mustafa dan eta anu dialap minad dalili tina dalil bal minar rusuli balik tak ti pirang-pirang rusul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Patanabah mangka kudu inget anjeun lihadihil mas'alati kana ieu masalah. Wa inna makana pastina aya naon hudusul alami anyarna alam dalilan eta jadi dalil ala wujudihi ta'ala kana ayana Allah ta'ala li annal alama karena sayaktosna alam qabla wujudihi samemeh ayana alam kana aya itu alam teh mumkinan eta barang anu mumkin aya wujuduhu tegesna ayana alam wa adamuhu sareng eueuhna alam ala haddin sawain eta netepan kana batas anu sarua pawujuduhu mangka ari ayana alam musawin eta sarua li adamihi pikeun eueuhna alam wa adamuhu sareng ari eueuhna alam musawin eta sarua li wujudihi pikeun ayana alam palama wujida nalika aya alam wazala tuluy sareng leungit anhu ti itu alam naon al adamu eueuh alimna terang urang sadayana annahu sayaktosna alam turujiha eta diunggulkeun naon wujuduhu ayana alam ala adamihi ngelehkeun eueuhna alam wa qad kana sareng nyata aya naon hadal wujudu aya ieu na aya ieu anu aya teh musawian eta anu ngakuran li adamihi kana eueuhna alam wala yasluhu sareng henteu sah naon aya tarojja'a naon aya tarojjaha yen ngunggulan ieu alam alal adami ka ngelehkeun eueuh binapsihi kalawan dirina alam fata ayyana maka narima tangtu naon annalahu sayaktosna eta tetep pikeun alam teh murajjihun ari aya anu ngunggulkeun murad naon annalahu sayaktosna eta tetep ka itu alam teh murajjihan aya anu ngunggulkeun wahwa sareng ari itu murajjih allazi eta dat aujadahu anu ngayakeun ladi aujadahu anu ngayakeun ladi kana itu alam wahwa sareng ari itu ladi teh Allahu eta Gusti Allah tabaraka maha berkah Allah ta'ala maha luhur Allah paingkila mangka lamun dicarioskeun ma eta naon ad-dalilu ari dalil ala hudusil alami kana anyarna alam fal jawabu mangka ari jawabna annal alama eta sayaktosna alam ajromun eta pirang-pirang jirim
wa a'radun sareng pirang-pirang a'rad atawa sifat. Watil kal a'radu sareng ari itu pirang-pirang sifate kal harokati eta saperti usik wasukuni sareng cicing. Hadisatun eta anu anyar. Ai maujudatun tegesna anu aya ba'da adamin sabada eueuh. Bidalilin kalawan dalil annaka sayaktosna anjeun tu syahiduha eta nyaksian anjeun kana itu a'rad mutaghayyiratan halna anu barobah min wujudin tina aya ila adamin kana eueuh wa min adamin sareng tina eueuh ila wujudin kana aya. Fal jismu mangka ari jisim tarotan sakapeung yakunu eta aya itu jisim teh mutaharrikan eta anu usik watarotan sareng sakapeung yakunu aya itu jisim teh sakinan eta anu cicing. Fal harokatu mangka ari usik mutaghayyiratun eta barobah bisukuni ku cicing wasukunu sareng ari cicing mutaghayyirun eta barobah bil harokati ku usik. Payung lamu mangka dikanyahokeun min hadza tina ieu naon annal a'rada sayaktosna pirang-pirang sifat atawa a'rad teh hadisatun eta anyar. Wal ajromu sareng ari pirang-pirang jirim allati anu turadipu ngabandingan atawa ngakuran ieu ajrob ajrom al ajsama kana pirang-pirang jisim mulazimatun eta anu ngingintil litil kal a'rodi kana itu pirang-pirang sifat. Li annal jisma karana sayaktosna jisim la yakhlu eta henteu kosong itu jisim anil harokati tina usik wasukuni sareng cicing wa kullu mulazimil hadisi sareng ari tiap-tiap anu ngingintil kanu anyar bahwa mangka eta ari itu mulazim hadisun eta anyar. Pal ajromu mangka ari jirim ari pirang-pirang jirim teh hadisatun eta anu anyar. Ai maujudatun tegesna aya ba'da adamin sabada eueuh kal a'rodi saperti pirang-pirang a'rad. Wahasilud hadad dalili sareng ari kesimpulan ari hasil tina ieu dalil antakula eta yen ngucapkeun anjeun al ajromu ari pirang-pirang jirim mulazimatun eta anu ngingintil lil a'radil hadisati kana pirang-pirang sifat anu anyar wa kullu ma sareng ari-ari tiap-tiap perkara lazama anu ngingintil ieu ma al hadisa kanu anyar bahwa mangka eta ari itu kuluma hadisun eta anyar. Yuntaju mangka di ngahasil yuntaju mangka dihasilkeun lana pikeun urang sadayana naon annal ajroma sayaktosna pirang-pirang jirim teh hadisatun eta anu anyar wa hudusul ajromi sareng ari anyarna pirang-pirang jirim wal a'rodi sareng pirang-pirang a'rod dalilun eta jadi dalil ala wujudihi ta'ala kana ayana Allah ta'ala li anna kula hadisin karena setiap-tiap anu anyar labuda eta misti lahu eta tetep ka itu hadis na min muhdisin tinu nganyarkeun wala muhdisa sareng teu aya anu nganyarkeun illallahu kecuali Gusti Allah wahdahu bari sahiji Allah. Pasabata mangka tetep naon wujuduhu ta'ala ayana Allah ta'ala wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah naon al wujudu sifat wujud istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah naon al adamu sifat adam hartosna teu aya allazi anu huwa ari itu adam diddul wujudi eta lalawanan sifat wujud. Sakitu heula wallahu a'lam bishawab.